Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui para mitra dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun cumarios Munjung Gondoruo dina seri kasalapan ya para mitra. Alhamdulillah ya para mitra tiasa tepang dangu deui Kukituna langkung ti payun sim kuring nyuhun pangapunten dina samudaya ning kalepatan sok bilihna aya kasamian bahwa dina nami tempat gelar sareng sajabina lumawi daya mangan sauku reka carios anu diserat atanapi anu ditulis ku sim kuring etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Kukituna supados tong yang kolong ting kana waktos mangga dikawitan sasarengan dangukeun deui kalajenganana cumarios Munjung Gondoruo dina seri kasalapannya para mitra. Wilujeng ngadangukeun. Yu Para mitra kaum dangu singget carios kiwari nyaturkeun lalampahan manggaha anu nembe dugi ka hiji goa di luhur gunung anu teu sanes anjeunna teh boga kapriyogian sareng kuncen anu namina Mbah Markun. Salaku kuncen anu kongsi baheula ngajadikeun manehna kataekan dina munjung nyaeta ku Munjung ka Gondoruo. Saban gawir di langkunganana nepi dugi ka hiji jalan satapak anu aya di eta jeroweung goa. Manggaha lajeng uluk salam di eta goa teh niat ngangkir ka Mbah Markun anu bade ditepunganana. Sampurasun Mbah Markun. Ieu sim kuring gaha anu kongsi waktos kapungkur dijajabkeun ku Abah dina perkawis ngala pamunjungan di ieu goa Abah. Kocap manggaha para mitra bari panonna teh waspada sok bilih ningal mangrupi-rupi kaanehan maklum dinu tempat anu geeuman. Rampes aya naon manusia saraka rupi datang dari ka ieu tempat nyaha maneh kirang keneh saabrek dunya nu geus dipimilikan ku maneh. Tembalna Mbah Markun ukur ku sora we para mitra. Nah teu ngawujud dugi beuki ka dieuna teh nyieun kakeueung keur manggaha harita. Hapunten Mbah, sim kuring dongkap ka dieu dupi aya rupi hal anu butuh dibantos dina perkawis pamunjungan kuring anu kiwari teh nuju kenging hianat tinu jadi istri Mbah. Walerna manggaha bari tungkul para mitra. Ngarep pisan yen Mbah Markun teh tiasa nepungan anjeunna kangge nulungan karerepetna kiwari. Eta mangges resiko maneh manusia sabab teu aya pikeun dua kali ditulungan nu mawi sagala rupi halna karerepet maneh jadi tanggung jawaban sorangan. Mun teu bisa wayahna jiwa jeung raga maneh nu bakal janten gantina. Tembal sora Mbah Markun harita. Manggaha janten ngagebeg rasa manahna reuas ku ngadangu waleran ti Mbah Markun tadi. Janten kiwari anjeunna sadar yen dirina bakal kaancem ku Raja Gondoruo di mangsa hareupna para mitra. Aduh Bah, tulungan abdi sakali deui we Bah. Lumawi abdi dihianatan ku pun bojo
Anjeunna teh kabur mantun kolor pamere ti abah teh janten kuring teu bisa ngajalankeun kewajiban atanapi syarat pikeun kuring nyiar tumbal kangge Raja Gondorwo teh bah. Walerna manggaha para mitra bari purangas puringis wandana banget ku sieun sabab geus kaancem ku sanyana. Dasar manusia saraka. Nganaon oge balaina selamat sedang batur kudu jadi korban ke kauntungan sorangan. Wayah naga maneh kudu tanggung jawab. Geura teangan ku maneh sorangan. Aya kesempatan waktu kene keur maneh 80 poe pikeun neangan eta kolor. Mun geus kumaneh bisa dimilikan deui tangtosna mah bakal selamat jeung bisa neraskeun deui pamunjungan maneh. Tembal Bah Markun ka manggaha kiwari dirina melang geus beunang anceman anu teu bisa disapirakeun. Omo jeung ditawar-tawar deui teh para mitra. Atur nuhun bah pami kitu mah atuh. Kawan sakiatan lagi kuring bakal saenggalna pikeun neangan. Geura indit di tempat ayeuna keneh. Sumuhun bah. Mangga bah. Mangga halajeng cengkat para mitra. Teras mapa kaluar goa. Jalan satapak jeung saban jalan anu sanesna di langkunganana deui dugi ka handap. Nyaeta bade muru ka pangbalikan saprakna meunangkeun jawaban anu sieun ti Bah Markun salaku kuncen anjeunna. Para mitra kaum dangu kiwari nyarioskeun ka Mang Wawan anu keur gunem catur sareng pamajikan oge ramana. Waktos di gunung teh kirang langkung jam 5 sonten. Nyangaran di gunung sora tongeret tarik sadana. Ditambi hawa ge keur meujeuhna tiris. Gelap saleser sakapeung kadangu sakapeung henteu. Nanging teu pati hariwang sabab kila-kila teh jauh kanyata mun sakintena hujan bakal turun ayeuna. Nya kiwari dicarioskeun Bah Ajo anu keur ngahaneutan awak ku cara ngopi ditinyuhkeun ku Nyi Murni ngawalan kocap bari ngabako teh para mitra. Kumaha Wan? Geuning jalma teh sabrakna nempo hajat Bah Alim. Saurna pada ribut ngomongkeun Nyi Santika sinden anyar teh hati urupna Bah Kasrawi. Kocap Bah Ajo palai terang carios Mang Wawan ngeunaan Nyi Santika anu keur digandrungan ku loba kaum lalaki. Nyapuguh we atuh Bah, da geulis eta teh. Ngan kitu sagelis-gelisna oge keur nu nyaah ka sanak pamajikan mah. Moal nepi ka teung-teuingeun kudu ngudag-ngudag ka manehna. Tembal Mang Wawan para mitra. Ngan Nyi Murni kurada baeud wandana. Alatan rasa hate awewe sieun teh salakina teh ngiring ka bawa-bawa bogoh kawas nulian. Kunaon Mur? Rupi kalaka baeud kitu wanda teh. Ah lalaki ngomong kitu sote di hareup istrina. Sigana mah mun di tukang ge moal beda jeung nu sejena. Tembalna Nyi Murni para mitra. Wandana keheul janten surti keur Mang Wawan harita. Ulah kitu Mor. Akang mah sadar hirup ge sakatimuna boroning leuwih keur hirup cukup ge asa ku jauh. Geus syukur boga bojo kawas maneh akang teh teu loba gaya jeung geus narima janten rabi akang ge.
Ngesyukur alhamdulillah Mur akang mah mal bakal neko-neko kawas nulian. Waler Mang Wawan para mitra janten nyimurni ge ngarasa longsong manah. Dume salaresna nyimurni ge terang memang Mang Wawan mah tara bangor kawas lalaki sejen. Mur, sing percanten ka salaki teh. Abah ge terang kumaha Wawan mah da benten kawas batur. Boga batur ge ukur jeung Yayan nu sami ti leuletik sanaos Yayan marada bangor tapi da Wawan mah cara kababawa ieu manehna mah. Oh nyawan saurna Mang Unang madugi ka dongkap ka bumina ni Marsiti saking kuhayang ngamilikanana saat tadi teh Nyai Santikanya tak kadinya. Bah Ajo tembalna bari lajeng nyebat ngaran Mang Unang nu dibejakeun ceuk jelema lembur keur kaedanan ka Nyi Santika para mitra. Saur saha Abah teh bah? Atuh kumaha bicatemna? Ngambek atuh terang Mang Unang kitu. Geus tong diomong Mur ari kadinya nama. Da geus pasti ambek ulah ka batur. Ieu we mun maneh mun si Wawan sarua kitu. Pastina ambek sarua meureun jeung pamajikan batur. Emang cicingna di dinya Santika teh bah? Itu ceuk Mang Adun ge. Dan Nyi Santika teh putrina Ni Marsiti. Di salaki kahiji anu aya di Kalihurip Bojonggede teh. Jenatna Ki Narilam. Tembal Bah Ajo nya harita Mang Wawan ngan sakadar unggut we. Tanda ngertos maksad anu diwalerkeun ku bapana. Dume anjeunna ge da teu pati hayang nyaho teuing kana perkawis eta mah. Janten sacekap terang we yen Nyi Santika teh cicingna di bumi Ni Marsiti para mitra. Ayo, rek naon Kang? Hayang kaditunya, pade nganjang. Celetuk Nyi Murni para mitra kocapna siga nu nyinggung ka Mang Wawan. Akang mah mending neangan lauk dumuk pimeunangeun untung ting bating mikiran Nyi Santika bisi siga Mang Unang da pastina bakal buntung. Ari keur kageloan awewe mah naon wae ge pamentana bakal diberehan wae salagi aya mah. Ceuk Mang Wawan nembalan bari niat ngayakinkeun hatena Nyi Murni. Sabab surti manah rasa kamelang Nyi Murni ka anjeunna teh bisi kawas nulian teh para mitra. Geus tong dipanjangkeun. Nu penting mah Mur kiwari hirup maneh teh duaan teh sing tentrem. Ulah kacabak ku gogodana naon oge. Sabab teu sirikna mun kasabak ku gogoda teu nu anyar pangantenan teu nu heubeul bisa wae hancur. Bah Ajo nengahan tembal pamikirna hariwang panjang ti kawit perkawis leutik bisi hurung ka papanjangan para mitra. Mitra kaum dangu wayah harita geus asup ka magrib. Poek ngaran di lembur jam sakitu geus karasa jemplik. Ditambi hawa tiris ti angin leuweung nyieun ngagibrig we banget ku tirisna. Bah Ajo anteng kene bari ngabako. Nyi Murni lajeng ka enggon ari Mang Wawan harita nyawang ka palataran bari nangtung di sisi panto. Pamikirna teh lain mikiran Nyi Santika, nanging mikiran kangge isuk anu bade ka kali. Nanging teu acan aya gambaran bade ka kali mana jeung ka manana keur neangan lauk sapertos biasa. Kalersan dina kituna aya Mang Yayan bari sura-seuri siganing keur meunang bunga nyamperkeun ka Mang Wawan harita para mitra. Hei Wan, keur naon maneh teh kalaka ngalamun di wayah kieu jabaning dina panto? Ka mana bahayo? Taros Mang Yayan ka manehna bari mantun bako anyar nu dikeupeulna. Bungkusna teh beureum, merekna bako cap jangkar. Nya kitu Mang Yayan, urang teh keur mikir kangge isuk bade ngecri ka kalimana jeung ka mana teh tacan meunang gambaran. Maklum lah da teu boga ceblokan pare urang mah janten benten we jeung Mang Yayan mah nu keur nyorang untung dina mangsa panen kieu mah atuh. Tembal Mang Wawan
bari nyanggakeun ka Mang Yayan supados kalebet. Kasampak oge aya Bah Ajo atuh janten gunem catur di mangsa harita teh panjang para mitra. Naon eta Yan? Bako anyar sugan? Ieu sumuhun bako anyar ieu teh Bah. Meser waktu sonten ke arah pasar paling ngobian ari pek teh rasana kawa senang kawae. Seungitna ge sarua siga nangka we cobian geura yeuh. Sik atuh, cobian heula. Mun raos kajen keneh kapayuna mah gentos wae bako teh atuhan. Make nu kieu yeuh. Bah Ajo nembalan bari ngalinting bako anyar Mang Yayan harita. Kumaha Ceyuni Mang? Masih aya mitoha di bumi? Nyapa majikan mah sehat. Masih Wan mitoha mah isukan bade mulangna ka lembur Palesa. Saurna teh kebon sampeuna teh keur wayah panen isuk mah. Nah maneh geus terang Wan. Atuh Jol naros teh geus terang naon atuh Mang? Pan saurna aya siga ceuk si Tisna mah anjeunna teh nempo basa uwi ti sawah teh aya di bumina tah. Teras kumaha maksudna Mang? Lain kumaha jeung kumaha. Urang pan masih kene boga misi keur nyalidikan manehna teh perkawis kamari teh nu perkawis Gondorwo. Set tong tarik teuing. Bisa aya batur anu ngandenge Mang, teu geunaheun Nya urang tempokeun we atuh perkawis eta mah. Pongkona anjeunna ge damun ka imah ge teh aya binalem janten sosoranganan. Tembal Mang Wawan bari ngiring nyeusup bako anyar Mang Yayan para mitra. Nya tuh, da ciro dia mah da tara ka dieu yeuh. Sugan eratan nepi kumaha eta mah. Ngan kumaha kareupna nya teh perkawis urang nyalidikan manehna teh Wan. Ari ceuk urang mah salagi lembur anteng kawas kieu yeuh, antep we heula. Ngan mun aya kajadian sakali deui kahareupna di lembur urang teh karek tah kumaha carana urang teh muntang ka pawakil jari supados langsung wae nageskeun naros ka jelmana langsung. Tembal Mang Wawan harita. Terang kitu tembalna Mang Yayan ge ngiring unggut tanda saluyu jeung kocap waler Mang Wawan tadi. Teu lami anjeunna keur gunem catur tina panto katingal aya awewe anu ngalangkung bari rada poek ditempona alatan wengi teh para mitra. Lawan itu tinggal saha? Asa geus pernah nempo urang teh euy. Eta teh mun telepat mah Nyi Santika teh Mang Yayan anu ti grup Jaipong kamari anu ditanggap ku Bah Alim dina hajatna kamari teh. Nya tak mereka naon wayah dia anjeunna ka lembur urang keur guling ka sahanya. Tembal jeung taros Mang Yayan ka Mang Wawan para mitra. Dupi terang eta teh Nyi Santika anjeunna ngaraos heran. Kitu deui Bah Ajo nu geus terang kumaha dedeg bangadegna Nyi Santika janten mugi oge dina ayana. Eta Nyi Santika teh Wan. Pantes we atuh Mang Unang teh dugi kagegeloan ka manehna. Nangis ulin di mana eta teh nya Wan? Nya duka tuh Bah. Keun lah ulah diobrolkeun teuing. Kuring teh geunaheun ka pamajikan kamar. Bisi kadenge kena malah janten piributeun. Pungkas tembal Mang Wawan harita para mitra nu geus nempo ku ayana Nyi Santika di lemburna. Para mitra kaum dangu. Wayah geus nyedek ka poe. Harita Nyi Santika pekalah ka ngalangkung ka payun bumi Manggaha. Kaleresan oge Manggaha nuju ngudu di teras bumina. Pikiranana keur ngadaweng we bari ngahurung balung mikiran kocapan anu didanguna ti kuncen Markun teh para mitra. Punten Akang, ngiring naros upami jalan anu caket di dieu ka lembur Jambe ka mananya engkan? Nyi Santika tarosna ka Manggaha nu padahal mah anjeunna ge terang jalan keur mulang. Nanging ngahaja memang kitu nu dihareupna. Tiasa ngalangkung nimuan Manggaha ngarah kangge digodana supados anjeunna teh tiasa ngawales dendem ku cara kapungkur Manggaha nganggep ka manehna sapertos boneka wae anu bisa digunakeun sakadaekna.
Manggaha ge atuh janten tepuguh pikiranana ngadadak hudang we panuna teh cenghar nu kiwari keur ngadaweng teh nempo Nyi Santika. Janten ngagebrai we kahartos dirina kasimak ku kagelisanana Nyi Santika anu aya di payuneunana para mitra. Mangga Nyai, dupi mun bade mamah nggak atuh dianter we ku akangnya. Cuma geus poe kieu Nyai. Teu sawios engkang, hajeun nyalira we, engke biling engkang teh ditetehang ku bojo. Moal Nyai, kaleresan bojo akang nuju teu aya di bumi, nya kitu bisa dicarioskeun teh kabur ti bumi ninggalkeun engkang. Janten ayeuna teh akang teh nuju bebas we kitu Nyi. Tembal Manggaha manehna niat nawaran ka Nyi Santika bade nganterkeun ka lembur Jambe. Ocapna malapah gedang padahal mah niat hoyong tiasa deukeut jeung awewe anu aya di payuneunana nyaeta Nyi Santika para mitra. Ya mangga atuh engkang pami kitu kersa engkangna ngan teu ngarepotkeun ieu teh engkang mun abdi dianter ku akang. Ulah nyarius kitu Nyai. Akang tur maos direpotkeun ku Nyai. Geus kedarna di waktu poe kieu mah kada dianterkeun. Komo modelkeun Nyai kieu geulis pisan hariwang di jalanna bisi aya nu bangor ka diri Nyai. Nuhun engkang, pami kitu leresna hatur nuhun kana kasayanana Kang. Nya harita cariosna Nyi Santika lajeng wae diboncengkeun ku Manggaha kana motor. Lajeng ngaleos ka jalanan umum. Dianter mulang ke arah bumina Nimarsiti para mitra. Saja jalan harita Manggaha nganterkeun ka Nyi Santika bari ngobrol di jalan teh. Akhirna terang sahanamina kitu oge sawalehna. Malapah gedangna teh Nyi Santika naros nami ka Manggaha diwaler sanyana. Anu akhirna harita dugi Manggaha teh ka imahna Nimarsiti anu janten imah pangbalikanana Nyi Santika salaku anak ti Nimarsiti. Geuning dianter kusaha ye anak emak teh? Daros Nimarsiti nu harita mukakeun panto dume terang sora motor anu eureun di buruanana para mitra. Ya Manggaha ge lajeng salim ka Nimarsiti bari nepangkeun nami kalayan maksad nganterkeun harita ka Nyi Santika. Punten mak, sim kuring gahat ti lembur Borowong dupi tadi teh Nyai kapoekan di jalan. Abdi ditawisan pikeun dianterkeun dugi bumi numawi hariwang bisi aya nu bangor di jalan mah. Tembalna bari harita Nyi Santika ge ceong nandakeun seneng. Kitu deui Nimarsiti terang yen disebatkeun ngaran Gaha mangrupi carogena binalem anu mana binalemna teh kiwari janten Nyi Santika teh. Surti ku maksudna Nyi Santika nu bade ngawales dendam. Nimarsiti ge nuturkeun we cara uli Nyi Santika harita. Hatur nuhun Jang, mangga atuh kalebet heula. Keun ku Santika didamelkeun heula wedangan. Atur nuhun mak. Tembal Manggaha bari bungah rasa hatena lumawi anjeunna ge da ngarep palai diangkir linggih. Hatena geus berai bungah we kekembangan cinta nu jorojoi tina panon lumeh ningal Nyi Santika tadi. Sakedap engkang didamelkeun wedang teh heula nya engkang. Atur nuhun Nyai, tong repot-repot. Nya hongko we atuhnya Jang, dupi mama bade kulem heula. Maklum jam sakieu mah ngaran kolot teh geus karasa tunduh pisan. Nimarsiti tembalna sabab ngarti nu datang teh nu dimaksad ku Nyi Santika pikeun ngawales dendam manehna. Ku kituna dirina ngahaja ninggalkeun keur duduaan heula para mitra. Kitu deui ka Manggaha ningal Nimarsiti kalah kaninggalkeun janten kagorengan niatna teh jol timbul nu bade ngarayu ka Nyi Santika pikeun tiasa dijadikeun bojorana. Ya, kaleresan atuh indungna ka kamar janten jongjon lah bikin ngobrol jeung Nyi Santika wayahna bakal diperjuangkeun ieu mah supados janten bojo ngora dewek. Gunemna dina hate Manggaha anu palai ngamilikan Nyi Santika harita. Kitu deui Nyi Santika teu lami mantun cinteh keur disuguhkeun ka Manggaha anu geus ngantosan. Duh
Punten Kang, dupi kieu ayana bumi abdi mah teu alus sapertos bumi akang. Ceuk Nyi Santika ngawalan gudang caturna jeung Manggaha harita. Teh sawios Nyai, sanos kiayana kapayuna bakal alus bumi mah kumaha hojongna Nyai we akang siap keur ngabantos. Ah teu sawios engkang, ulah kitu pisan ka abdi mah nu mawi abdi teh sieun. Pami akang kitu bisi istri akang teh moncog ka abdi, sangkakeun abdi teh ngeretan banda pakaya akang wae engkena. Tembalna Nyi Santika nu saleresna dina hate mah terang ka Manggaha sabab desa lakina sorangan para mitra. Belang-belang Nyai, memang akang teh aya bojo dua, nanging nu kahiji bojo akang teh kabur ti bumi, hartosna maninggalkeun akang lah teuing ka mana eta mah. Nu ngora aya di lembur anu jauh ti dieu Nyai, moal kunaon. Tuh komo pisan atuh akang. Akang teh gaduh dua bojo, aya pamajikan ngora. Abdi sieun, piling kena teh kumaha-kumaha. Ulah sieun ulah hariwang Nyai, sadayana ge kumaha akang sababan akang nu gaduh bandana. Maranehna mah ukur cukup narima we naon pamere ti akang. Sok atuh mangga engkang dileut heula entehna Kang. Oh Nyai atur nuhun atuh ah. Manggaha lajeng nyuruput kana Ci Teh harita. Salian ti amis dina rasana, amis oge panonna nu anteng-manteng neuteup kararae Nyi Santika nu geulis teh para mitra. Nyai nya hatur nuhun atuh tos disugumakeun ya akang teh. Palinten da waktos teh tos nyedekap week. Nya akang bade permios heula atuhnya. Upami dikaresakeun mah isukan sonten akang bade ka dieu deui Nyai, bade ameng. Eta ge mun Nyai na teu kabeuratan mah keur disemahan deui ku akang. Ocapna Manggaha nu malapah gedang deui. Kiwari dirina milih kamulang heula nu mawi salian ti wayah nu geus beuki meredong. Anjeunna nyiasatan keur dianggap lalaki bener teh para mitra. Nu ngarahna mah Nyi Santika teh aya ku percantena yen dirina teh lalaki anu bener. Sumuhun atuh Kang, mangga Kang bilih ke sonten bade ka dieu deui. Mangga diantosan atuh ku abdi mungpung rine teu aya kagiatan oge. Nya atuh kalaresan pami kitu mah Nyai, nuhun atuh. Mangga atuh Nyai salam weh nya ka mak. Mangga engkang. Manggaha harita lajeng kaburuan. Naik ka motorna lajeng ngaleos ka arah mulang. Katinggal bunga hatena nu sami deui ka Nyi Santika sami bungahna. Sabab kiwari rencana anjeunna keur ngawales dendam ka Manggaha teh bakal sakedap deui bisa kalaksana ku cara nyieun Manggaha kabengbat atanapi kagegeloan ku kageulisanana para mitra. Ih Neng Nong para mitra, dongengna kabujang Neng Nong. Insyaallah urang lajengkeun deui atuh ye cumarios munjung Gondorwo teh dina seri ka-10 nya para mitra. Kukituna hapunten tina samudayaning kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.